Nyeri beheung sosonggeteun. Peribahasa ieu nyaeta biasa diucapkeun ku urang anu keur nungguan hiji jalma nya. Contona kieu ya. Misalkeun aya jalma rek datang ka imah urang. Tapi eta jalma teh ditutungguan geus sabaraha waktu, geus sabaraha jam teu aya jol wae, teu aya datang wae. Urang geus liuk deui masih keneh teu aya. Tah, peribahasana nyaeta nyeri beheung sosonggeteun, nungguan jalma anu rek datang tapi teu datang-datang. Tah, bahasa ieu masih keneh sok dipake nya ku zaman ayeuna oge. Kusabab bahasa eta mah biasana lumrah lah dipake ku urang nya. Mudah-mudahan disehatkeun awakna, digampangkeun segala urusanna, dibabarikeun rezekina guys.